Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang sadayana baroga duit, baroga hutang. Mudah-mudahan uih ti dieu ulah lobahu hulang-huleng sia hutang-hutang. Asal ulah hutang ka Bang Emoknya. Aya. Mana jalmana? Wios dibahas. Moal amek, moal keheul. Mun ngaji moal cangkeul. Moal pegel, moal kesel, moal tunuh, moal balik. Hapunten pangarsa Pak Kades, ieu ngarahaya kasieun hate, ngarah gibeg hate. Dalam kitab Nasul Ibad tinggal inna akila riba yu'adzabu hina yamutu ila yaumil qiyamah. Cek Rasul, inna akila riba, jalma tukang adahar barang riba, tukang nginjem ka Bang Emok heg maot can kaburu tobat, maka punten yu adzabu bakal disiksa ku Allah. Ira disiksana hina yamutu ila yaumil qiyamah, disiksana teureun ti miti maot tepi ka poe kiamat disiksa. Kaprok. Ayo naudzubillah isuk nginjem deui. Abi boga lagu menang karang abdinya, judulna gara-gara Bang Emok. Ieu karangan abdi ya. Lagu kentong. Versina versi gara-gara sebotol. Siap ceng. Aduh wudu euy. Sokal mah nyantai-nyantai. Ya. Oh nyantai. Versina kieu. Deng teng 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 sok cincang tes ya yap teng 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 du wae ya teng 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 kadaleng ya oh langsung tuh wa gara-gara Bang Emok karasana rumah tangga aut-autan. Gara-gara Bang Emok karasana hate ge eueuh katenangan. Sok sieun sote papangi jeung jalma sunu sok naragih teu. Sok sieun sote amprok jeung nu ngaranna Bang Emok. Hirup teh meuni eueuh ka kapok, duit haram ge dilebok. Gara-gara Bang Emok karasana rumah tangga aut-autan. Gara-gara Bang Emok karasana hate ge eueuh katenangan. Pusing aduh alaya hate meni pusing, lempang oge lang-lang ling-ling, bari sok susu lumputan kawas ucing, jol nu nagih api-api jempling, awak oge ngadak-ngadak gering. Jangan aduh alaya sirah meni jangar, menang duit langsung dipake mayar, sasesanaan dipake dahar, daripada beteng lapar da kuring ge sieun mod. Gara-gara Bang Emok karasana rumah tangga aut-autan. Gara-gara Bang Emok karasana hate ge eueuh katenangan. Ocis mengeus ngaremeh. Tepuk tangan. Deui. Ieu son enakeun bedol alhamdulillah.
doakeun tukang son sing asup surga mangul son ka surga berat ke headline amin amin Wios bari heureuy Wios bari heureuy mudah-mudahan abdi ngadoakeun bungan wayuna sing kapeuna kabinga di akhirat amin abdi ngadoakeun sadayana sing dibarokahan yuswa dibarokahan rezeki dibarokahan keturunan dibarokahan rumah tangga dipasihan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah rumah tanggana sing sili asa sili asih sili asuh amin imahna sing pageuh amin rezekina sing meuweuh usahana sing ngeureuyeuh duitna sing weut beuteng sing sep amin ya rabbal semua jauh banget sapa kades kangajengan kahayang jalma mah kitu hayang imah pageuh rezeki meuweuh usaha ngeureuyeuh duit weut beuteng sep lamun teu kitu kieu hayang jalma hayang hirup tentrem adem ayem ngeunah angen tiis pikir simpe hate hayang sagala pangabutuh kacom baroga pangabutuh baroga hek lamun urang mam sing tarik lamun urang mam ngan kade ulah ngudag-ngudag pangabutuh anu urang teu mam sabab punten nu matak bingung teu menghitung-tung jalma ngudag-ngudag pangabutuh anu urang teu mampu ai kasta rendah selera tinggi sia betul tinggal ceu Siti Aisyah bojo Rasul kantos dipasihan resiko ku Rasul mun ku duit urang 1.000 rupiah Siti Aisyah Pak Kades pada dipasihan nafkah ku Rasul 1.000 rupiah mun kujuran Siti Aisyah dipasihan 1.000 rupiah dengan bangga disun mumunan bari poknya dios ya Rasulullah nuhun ya Rasul saliran masih kena nyaha ka abdi masih kena masihan resiko keur abdi mudah-mudahan rezeki jadi pasikeun keur abdi sing janten bekal modal paduduan tiasa lebet kana surgana Allah Subhanahu wa taala amin waduk sero beda 1.000 untuk ngabudah kos karbit bari nyanyi kacida piraku resiko keur dapur sapoe rebu kacida piraku resiko keur dapur sapoe 1.000 bari kudu aya sate pais lauk pinang baneng goreng tahu ulu kutek jeung mata sapi lalaki kumed koret aduh atak contoh Siti Ais punten Pak Kades pangajengan ai mi'raj ka handap ka luhur kaluhur maksudna nah mi'raj mani contoh kaluhur lamun urusan akhirat lamun dunya tungkul kahan tinggal dalam kitab Nasolibat tinggal hoyong bunga hoyong bagja cepeng nu opat hiji dunya kudu tungkul kahan cing tarik hiji dunya tungkul kahan dua akhirat cing tangah kaluh tilu di mana urang boga mal hade ulah getek dicarit opat di mana urang boga dosa gancang inget buru-buru tobatan balik deui ulah malaweung hiji dunya tungkul kahan dua akhirat tangah kaluh tilu di mana urang boga hade ulah getek dicarit opat di mana urang boga dosa gancang inget buru-buru tobat ari urang opat dibalikeun urang mah dunya tangah ka ngaku sia dunya tangah ka akhirat tungkul ka boga amal hade getek dicarit boga dosa boro-boro tobat bekah terus ditang geuning ngaku baheula ge punten Kang setiap orang Pak Kades pasti punya masalah pasti moal steril seperti Kangjeng Rasul KBG boga dos setiap orang pasti punya masalah nu geus mah cek Inul masa lalu waduh nunggus mang awas baheula pernah mabokkeun bae baheula mengampar botol tiap malam Agustus malam tahun baru timiti whisky brandy Jenewer Black Label Kipas Regar Kristal Martini Napoleon Suliwa Ciu McDonald Raja Wali Smirnoff Killing ontong curiga sia
menang apakon nunggus mang katakan sekarang Mira Santika dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Aduh, tak koceng ya. Siap. Walar ya siap. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan hidupku. Sebelum aku tahu kau dapat merusak pikiranku. Waler. Sekarang tak aku tak mau tak aku tak mau tak. Sekarang tak aku tak sudi. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Gara-gara sebotol. Aduh. Betul, mangas. Bawa nyanyi apal, bawa ngaji ku aing cobaan sia. Oh, siap bawa nyanyi apal. Sok diaos Quran. Juang tes ibu-ibu lah. Mun bener osok tuluykeun ayat abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Wa may yakhruju min baitihi muhajiran ilallah thumma yudrikuhul maut. Ibu-ibu lain sodaqallah ijem tuluykeun kalau sodaqallah pinter mana jeung bapak pak tuluykeun bismillahirrahmanirrahim tabbat yada cis pinter bedol tawadu euy kumaha uing we watak punten kenapa perempuan diciptakan bukan dari tulang kepala karena perempuan tugasnya bukan untuk jadi pemimpin da pemimpinna lalak ar-rijalu qawwamuna 'alan. Kedua Pak Kades kunaon perempuan diciptakan bukan dari tulang pundak tulang tak karena perempuan bukan untuk jadi beban keluarga da tulang punggung lalak nu ngaresikoan salak nu masak salak nu gegero salak nu nyeuseut salak oh bekah si aja bekah ai awe non tugasna awe mah dua hiji qonitatun kadua hafizatun hartosna hiji qonitatun tugas awe mah turut ka salaki mun ceuk salaki nyeuseut nya nyeuseut hayong apa pahala nyeuseut hayong terang tinggal iku aja dalam kitab Ukudul Jen tinggal jong hartikeun lamun ece nyeuseun acuk caroge dipeureut ku ece punten syariat nu ngecelak cai padahal hakikat ngecelak dosa ece ngecelak semakin murubut ngecelak cai semakin berjatuhan bersih dosa ece amin hayang bersih dosa tamrukeun seusehan sing loba kang kapan hayang bersih jem jujur ce saksi malaikat rukib jeung atid malaikat saksina memenya ceuhan sok kurah-kurehna saku jujur sia mangih duit sok dipulangkeun dicokot oh sia padahal pun dalam kitab Fathul Muin tinggal walaupun suami pemimpin keluarga tapi pun barang salaki can dibikeun ka majikan eta tetep mutlak milih salaki keneh kudu minta hampura harita oh sok minta hampura atuh iraha waduk tara ieu tak mudah-mudahan ladang pangosan sing aya motivasi ibadah amin ya rabbal mudah-mudahan ieu pangosan sing janten pangosan nu pinuh barokah Allah siap juang salawat sana siap salawat aja siap Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli ala
Sayyidina Muhammadin sareng sadayana wa dawaiha wa afi wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim salawat busyra Allahumma salli wa sallim Muhammadin sahibil salatan tubashiruna biha wa ahlana wa jami'a masya wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina ila yaumil sholawat sholatullah ala toha la sholatullah salamullah ala yasin sing tarik tawasalna wabil hadi tawasalna la wabil hadi la wa kulli mujahidin lillah bi ahlil tukak aduh iya tinggal di lampu lamun hayam 40 poe asak gitu duh iya mah panas kacida woy asli nah dibangkat hayam boy alhamdulillah siap ngaji lamun ngaji menang ilmu lamun ngejo menang sing tarik lamun ngaji menang ilmu lamun ngejo menang lamun ngaji keur nguatan iman lamun ngejo keur nguatan badan lamun ngaji parab akhlak lamun ngejo parab awak mun teu ngaji sasar mun teu ngejo sing tarik mun teu ngaji sasar mun teu ngejo teu ngaji teu ngejo mah modar mencorong ka uing mata abi paku boga lagu menang abi judulna modar versina versi Iwan Fals woi gaul men Iwan Fals ieu karangan abi judulna modar asalna bongkar jadi modar siap nah kalau lagi dung dudung dung dung tuk tuk dung dudung dung 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 dudung dung dung tuk tuk dung dudung dung 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 dudung dung dung tuk tuk dung dudung dung dung ya dung dudung dung dung tuk tuk dung. Kalau puasa sudah ditinggal dengan alasan yang tidak wajar, sementara tubuhnya yang kekar tidak kuat menahan haus dan lapar, waler oh iya tinggal cik tarik oh iya tinggal. Kalau sholat sudah ditinggal, jangan harap keberkahan akan datang. Harta tahta juga jabatan, itu semua hanya titipan, waler oh iya tinggal cing tarik oh iya tinggal. Bodul tuh aing makan kitu euy cici KBG bakal dalam kitab Nasolibat tinggal al mautu ya tiba getatan wal qabru sundukul amal isbir ila akhwaliha la mautail lapil ajal gening maut ngadok datang teu mere ngageredeg taya tempo borosok di taya
berang peting taya raja, taya berang taya raja, kuring di mana ajal gesumping, temenang tempo anak king. Sholawat sholatullah ala toha, sholatullah salamullah ala yasin, sing tarik tawasalna wabil hadi alidai tawasalna wabil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil pajawan. Astagfirullahaladzim. Hebat ya woy. Hidup santri, hidup santri, hidup santri. La khairu hadzal zaman illa zikrullah au ta'allum au muallim. La khairu hadzal zaman bakades eueuh nu alus di zaman hiji illa zikrullah angin eling ka Gusti, kaduana at-ta'allim atawa jalma nu sok ngaji san matak budak pasantren abi naros ka ece budak parawan ece geulis ka cida nu datang duaan nu hiji mobil Pajero nu jadi santri pinter ngaji buuk jabrik milih mana? Awas ya ku aing, awas ku aing ngan Pajero ya. Pilih masan ngan mawa, amin amin amin, sing baleunghar amin. Awas ya. Sambutan ti Pak RW cek Pak RW itu kampung naon? Kampung cek Pak RW Sukajaya. Assalamualaikum, ini bagian pengawasan di Masjid Al Ikhlas. Pas coba diangkat tadi, pas pada angkat ger teh hujan angin doda gelap badag. Init moal mungkin cek Pak RW. Assalamualaikum, mana bagian BLT ger hujan. Init moal init marwa payung. Bring sakabeh jalma muruna ka Bank BRI ek nyokot duit BLT susuganan katuliskeun. Aduh karunya teuing anjeun mah teu kabagean susuganan taun hareup kitu ge mun hirup. Padahal BLT data anak kumplit akurat. Di mana? Di Suka Pak RT narikan. Nu menang BLT sawae di Sukajaya, Ce Juju aya. Ce Iroh, Ce Nur, Ce Nok, Ce Wiwin, Ce Dewi, Ce Yayah, Ce Imas, waya kabeh. Betul? Hek teka bagian keun bae milik memoal pahilihil. Milik memoal pahilihil. Geuning cek sinen. Milik moal pahilihili bagja mah moal paala geus diatur ti dituna pangarsa pakades nu kasep nu ganteng nu soleh nu bager nu berehan nu pinter. Bakade sing tamih-tamih barokah tiasa ngemban amanatna jadi pemimpin anu adil, amin. Mudah-mudahan program desa dibasihan kemudahan ku Allah. Seorang pemimpin kudu ad sing tarik deal pemimpin ad boga senjata abri bed tina il kabeh senjata abri bed senjata kiai dal ulah malaweung abri bed kiai dal pemimpin ad masyarakat singkil diajak rajaban singkil diajak gotong royong diajak berjamaah sok pinuh masjid ieu kunaon
ku hawa. Torojol teh waktu lohor kareke balik di kantor. Kesan oge masih ngocor pangarsa Pak Kades goledag kalah kah. Dah hidup nyebut molor ka Pak Kades. Lain abi demi Allah si itu tuh. Bet lain uing sia. Tong diberi BLT. Betul. Pemimpin abri bed kiai dal masyarakat sing nubeng har ulah bah ulah kor eta il ayeuna all apal all coel samel nu bau naon ngaranna all nyin bala-bala kungkol jeung wor di pos ronda nakol naon koh polisi mawa pes jalan tambah batan jalan nu ngarengkolna calana naon kiis ya betul atak sok sing kompak diajak raja banten boga harta ku harta boga tenaga ku tenaga boga ilmu ku ilmu boga harta ku hartana boga tenaga ku tenaga boga ilmu ku ilmu bisa ku ilmu bisa demi Allah ece bisa yasin sekali baca yasin niatan sing ikhlas keur ngagukeun Isra Mi'raj kaci jadi teu bisa yasin loba teuing hurufna bisana Fatihah ceuk nini teh tiasa Paku ngaos Fatihah asal ikhlas ke rajaban jadi teu bisa Fatihah loba teuing hurufna hayang 5 huruf surat naon 5 huruf 5 huruf surat naon Maryam kaf ha ya ain shad teu bisa 5 huruf 3 huruf alif lam mim 2 huruf yasin toha sahuruf nun aya surat qaf ning qaf terus baca tapi kabeting qaf bukakeun panto qaf be aku bangsat sia betul tinggal dulur dalam kitab Madarij Suud tinggal urang tiasa ngagungkeun Isra Mi'raj ku cara maca ko minyak koran yanti urang tiasa ngagungkeun Isra Mi'raj ku cara maca komik deui maca qasidah burdah ijem qasidah burdah naon deba berjang maca solaw eta teh qasidah bur ya habibi ya Muhammad ya aru sareng sadayana sallu alaihi ya muayyad ya imam malqim sallallahu Muhammad marhaba ya Rasulullah sallallahu marhaba sallallahu Muhammad marhaba ya Habiballah sallallahu marhaba eta insyaallah ngaos salawat di mana bulan Rajab ngaguru bahkan ruh Kangjeng Nabi hadir amin amin ya robbal salawatan tuh iya salawatna jang salawat lah nya yos ya Rasulullah salam ya Rabbi asya enak ganti pakai lagam naon lagam milenial ngarah budak resepet lagam gaul lagam naon lagam kereta malam bisa ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya niwat ada patayaji ya uhailal jo
Enak lagam caya bisa. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wad daraji al-fataya jiratan alami jauhal judi wal karami tahjiran ummidal harami. Betul ay. Asupkeun lagam kumpul solin apa? Ya Nabi salam alaik jum jum jum. Ya Rasul salam. Dulu eta masih kene aing. Banggas. Aing dielek ku santri aing. Candi sawer cenah ku. Peletuk teh candi sawer cenah. Teh aing santri. Alhamdulillah. Matak sing seueur ngaos solau. Tawis membuktikan cinta kita kepada siapa? Baginda Nabi Muhammad. Cinta ka Rasul. Abi naros. Rukun cinta sabariji. Ya sia sing apa? Rukun Islam sabariji. Rukun iman. Rukun agama. 3 hiji iman, 2 Islam, 3 ihsan. Rukun cinta 3 hiji hate ngait ka nu dipikacin. Ece cinta ka Rasul ngait ka Rasul. Ece cinta ka salaki ngait ka salaki. Kadua bibir basa sing seueur nyebutkeun kinja. Bibir basa sing seueur nyebatkeun ros. Sing seueur solau man habba syai'an fa aksara min dzikrihi. Jalma cinta kana perkara sok loba nyebutkeun eta perkara. Betul? Ece cinta ka salaki keur modal. Bari nyanyi dimanapun pasti ada kamu cemplung. Betul? Katilu berani berkorban keur bikacin. Enak orang berani berkorban. Naon berkorbanna? Diuk cang peg kes setun lap sarua acan. Ye hawa ngaji pakales. Hawa ngaji macang paingan dalam hikam tinggal. Rubbama atau kapana aka wa rubbama manaka fa atoka. Hartosna tersekedik jalma ku Allah diberi huruf beunghar. Sagala aya bro jengkol, bro bengol diberi awak cager, beas nyaeur, duit seueur, tapi karena ibadah mah lali. Trongkoh kol kala morongkol bari nyonyo. Awas ya awas. Iya naon? Astagfirullahaladzim eta kontol cenah ih. Aya budak sia. Ulah nyengsol ulah. Balik deui. Trongkoh kol kala morongkol bari nyonyo. Dug bedug kala murungkut bari nyonyo. Simut. Adan mah patarik tapi ceuli mah patorek. Oh sia. Laras? Tapi sebaliknya dalam hikam tinggal. Warubbama mana'aka fa'atoka. Tersekedik jalma ku Allah diberi hirup susah. Sakitu liuk eueuh ragap taya heureut pakeung puksat bahan isuk dahar sore hanteu bari ngahuleng pagi makan. Waduh. Betul. Tapi naon ada jalma diberi miskin, semangat ibadah dasarna hidai. Matak cek Allah, wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Allah na lam berarti aduh. Betul. Balik deui Allah na. Mansuru wa kafasaru ma yarsabun. Montong di alohan mangsur wa kapasar mayar sabun lunas kehen. Itu di alohan. Berarti ngaji hok cai molhok bari ngaji.
Cek Allah, wa may yuridillahu ayyah dia yashrah sadrul Islam, siapapun orangnya, apapun keturunannya, ek Yahudi, Majusi, Nasrani, ek bangsatihi, ek garongihi, ek copetihi, di mana Allah maha hidayah mual bangga ku Allah, yashrah sadrul Islam akan jemar nampi syariat ayeuna alhamdulillah kita hiday geus kolot sakitu hujan daek we ka pangaji ecek geus kolot buuk bod buuk oge jadi bodas panon oge kurang awas tanaga ge tepati bedas bobogaan salaki teu daek nyebut peluh ka salaki eta teh hidayah mata pertahankan lestarikan memulai hidayah bager khusus budak ngora bager kamurang kali pemuda itu kampung Sukajaya desa mudah-mudahan pemuda sing laku barokah amin ya rabbal siap pemuda kalian adalah estafet perjuangan kena bakal luluykeun laras nu bakal luluykeun adalah awas bager tong diruksak akal dalam kitab Jamul Jami aya bahasa hibtul akli wajibun ngaraksa akal hukumna wajib jaga akal supaya sehat naon nu rusak akal nu mata rusak akal ayeuna naon miras santika jeung judi on tinggal di ayeuna Kang ruksak ku judi online Kang papariheun budak ayeuna ngaji di lembur geus mung masanten sieun teu betah da budak di imah kalah di barere sing tarik di barere indungna HP bapana akina ninina ek dahar ek mandi ek sare ek modal ge OTW modal eta modal nyi status kok modal kuliah ngalebokan jamu batu sia mah betul ya nu ngaruksak teh HP pakades ayeuna Kang punten baheula cenah di Sukajaya sajan magrib budak ngaguruh di masjid laras baheula Sukajaya beh kulon mana kulon Sukajaya Sili Temal masjid detik pakades beh kulon hilas dolil beh kidul Jibril Mikail Israfil Ijrail beh wetan ka kuping suara adan beh kaler Allahul kafi Rabbuna kafi baheula Sukajaya sajan magrib budak ngaguruh di masjid pujian baheula Sukajaya sajan magrib budak ngagulung di masjid ayeuna ngagulung di war sok sia betul tinggal di Kang di warung anu aya wifi Kang terang wifi fasilitas mudah tur mudahna babari meuli voucher pakades meuli voucher murah 2.512 jam 5.000 perak sapoe saputing budak ngecedok di warung betul poho berjamaah poho wiridan geus poho ka pangaji kolot di masjid wiridan astagfirullahaladzim li wali daya budak di jalan jreng nyanyi barat follow the most one don't you gonna keep on the listening to the wind of change take me to the magic of the moment on the glory night will the children of tomorrow ay nyanyi barat jajan cilok aduh naudzubillahi min nyanyi masleng atuh pernah berpikir untuk pergi dan terlintas tinggalkan kau sendiri sempat ingin sudahi sampai mantap coba lari dari kenyataan tapi kau tak bisa sini nih jauh betul Pak Kades punten
Ayeuna maksiat naon nu eueuh tingali ku akang beuki keung kang ieu. Ayeuna maksiat naon nu eueuh KBG aya. Inung mehan anak aya, anak mehan inung aya, bapak merkosa anak loba. Dirancah kamari kang, leres dirancah. Pamajikan nu ngaulaan sawa poe, pamajikan nu mangyeuseukkeun, nu mangmasakeun, nu mangepelkeun, dicacak diwalang-walang. Na'udzubillahi min dzalik ya. Boro-boro mutilasi KDR ge teu meunang. Teu meunang KDR singkatan ajang ning di pom bensin tiap ngisi bensin aya SPBU singkatan. S na solar, P na premium, B na bensin, U na uyup kumaneh. Kapan singkatan? Aya singkatan disingkat, namun disingkat ponok, disingkat mah kieu. Kepala desa jadi kad. Sing tarik, kepala desa jadi kad. Rukun warga jadi R. RW gitu. Rukun warga jadi R. Rukun tetangga jadi R. Kantor urusan agama jadi KUA. Kantor wilayah jadi Kanwil. Kantor jutawan jadi Kanjut si Uju. Ih, sok sensitif. Si Uju mah inget cek sinen kang, cek sinen aya gini, cek sinen. Sinen ngahaleuang. Minyak lantung, minyak tanah, nu gantung pasti. Naon? Padahal punten Pak Kades, dongeng, punten nih kupingkeun. Dongeng, eta nu gantung cenah bisa nyalametkeun tina terkaman maung. Dongengna sia tingali. Aya aki-aki keur ngalasuluh di leuweung. Aki-aki ngalasuluh di leuweung. Keur kusak-kusak ngumpulkeun suluh torojol maung. Bedul si aki ngadenge suara maung. Hias. Langsung kang ngebecir, teu mikir panjang, becir lumpat keur gebek. Pakat ku tarik lumpat tikosewat kana akar. Nyungsep kana eueuh, sirah ti hanap suku ti luhur. Jangan morosot. Kan guntang gantung kang torojol maung. Toelan ku maung teu murag-murag icek maung buah pir ngora keneh ya cenah. Kalah gedut hitut matak kunaon bujur hideung eta teh kahe bosku. Hitut cirit. Parios bujur hideung geura tah. Betul. Betul. Beuki keung ningali kang ayeuna kang. Laras? Pak Kades punten. Baheula abi kerja di santri, hayang liping-ping awe hese. Ayeuna ping-ping awe kos katak amal sorolok kana beungeut teh. Na'udzubillahi min. Matak biasakeun tiung singbun. Tiung singbun ditiung ulah yeuna wungkul. Kapan saj. Wajib ditiung le kapan saj. Mun ceuk sunama iraha jeung saha di mana dina sirah di mana wae ijem dulu eta ditiung di mana wae. Sing puguh tempat, ulah di mana wae tiung mah keur sir, di mana wae anting keur ceul, meuli kasur keur bentak eta keur hees. Keur hees meuli kasur. Kiis ya. Mudah-mudahan sing barokah amin. Ya Rabbal. Atak pendidikan sing kuat ka budak. Awas. Budak pasan. Punten Pak Kades, sok aya ideologi kieu. Bisi aya ideologi kieu. Lah, kawin ka santi sangsara, ceuk saha? Masa depan suram ceuk saha? Ieu abi basic santri. Abi teu liren kang unggal penting kieuan. Abi enjing pagi ka Sukadana, enjing Sukadana, wengina di Raja Desa. Wios teu naroskeun oge. Unggal penting kieuan kang. Alhamdulillah. Mata abi amplop geus meunang 3,5 karong. Alhamdulillah. Ngan teu butuh amplop, nu penting mah ikhlas kehet ulah ngerakeun sia. Isina. Tinggal di Kang. Karaos ku abi Pak Kades demi Allah. Abi boga ilmu saeutik. Ya Allah, demi Allah. Tapi kabarokahan ti Allah. Pidoana abi sing dipasian terbuka ilmu amin. Ya Rabbal. Mata abi boga lagu meunang ngarang abdi judulna ceuk saha santi sangsara. Ieu karangan abi. Judulna ceuk saha santi sangsara Persina versi talak 3.
Siap? Teng teng tong teng dung 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 teng kala cicing gitu lah dung 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 sing aja teng teng tong teng dung 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 teng teng tong teng dung 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 teng teng tong teng deng 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 dong deng dong deng dong teng dong teng dong deng dong teng dong deng dong deng ceuk saha santi teh sangsara ceuk saha santi teh kese usaha sabenerna salah kacita santi mah aduh ngeunahna dahar jajan unggal mangsa ceuk saha santi teh malarat hayang dahar cenah ngadagoan berkat sabenerna kacida lepat santi mah aduh nikmatna dunia akhirat santri 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 ulah dihinakeun santri 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 ulah disapirakeun lamun anjeun jaga hayang disalametkeun mengpeng boga budak buru-buru pasan odus katak sing masan oh hek nu deukeut heula ngalanyahan di dieu kade ece kaajengan sing merhatikeun awas tiap panen kaajengan di dieu tiap panen brek sakintal rokok sapak kosok tara dulu itu naros abi jujur sia nyaah teu kaajengan nyaah naon eta tah aja nyaah mere sing nyaah kaajeng utamikeun pepuja sing nyaah kaajengan setempat abdi mah jangan saliwat sakedeung dibalik betul anger kaajengan deukeut moal ka abdi demi Allah ek hajat 4 bulan pamacakeun surat Maryam surat Luqman Yusuf tamu tabarok almuk dipimpin ku ajengan nu jauh deukeut moal ka abdi nu deukeut ek hajat 7 bulan ngonang ajengan jauh deukeut pamajikan akang hamil gede mulus karasa beteung lumpat ti ka saha ka mah beurang kehed najis teuing ka ajengan bagian nyipasan ajengan ek nyunatan budak ngonang ajengan ek ngawinkeun budak ngonang ajengan nu maca khutbah nikah ajengan nu nyerenkeun ajengan di wae 2 tahun unyukan geus rumah tangga ajengan budak abdi teh geus reuneuh ku saha deui awas yak wae ajengan mun ajengan ngareunuhan matak sing nyaah ka ajeng ning aya salawat man ana laulakum kaifama akhwakum man ana laulakum kaifama akhwakum angkallah murabbi jaya ilahi Allah rabbi jaga guru kamilah pendosa punya rasa cinta wasilah yang mulia darimu syaikhona man ana laulakum kaifama akhwakum tak mudah-mudahan para kiai diungkon para ajengan di tempat sing langkung barokah manfaat ilmuna ya robbal nitip ieu generasi murang kali ya Allah tinggalikan nyaah Pak Kades nyaah cep pager cita-cita ping jadi apa pingin jadi hancip pengen jadi ki akang naros cep paman nabi siapa babaturan si Ipin Upin saha
Si Mei, si Jarjit, si Mail, apa si Mail? Tak iya generasi Pak Kades, abinya tinggal di Kang. Awas ya, ulah diruksak akal, kamu generasi, ulah diruksak hiji manusia walakad karomna bani Adam, jong ngaji, sing aya ngaji, sing aya heureuy, awas ya. Walakad karomna bani Adam, Allah ngamuliakeun saha? Turunan Nabi Adam alaihis urang kabeh pangmulia-muliana urang ngelehkeun makhluk sanes kalipun pangkat malaikat nu la sunallah malaikat can pernah maksiat eleh ku urang Pak Kades. Naon sababna? Manusia diberi keistimewaan 3 perkara ku Allah. Hiji, manusia diberi akal. Naon cenah? Naon cenah? Abi naros. Doma boga akal? Boga akal? Boga akal, nah akal tobi'i akal hewan, urang mah akal goriji, akal tobi'i mah nu menteun alus jeung goreng kumaha watek ceuk eta sato. Contoh diasongkeun ka ucing 2 pilihan, nu hiji hulu lauk, kadua mobil Pajero. Ucing milih mana? Milih mana? Mun milih mobil Pajero berarti ucingna ucing gering. Apa ucing gering? Dongdot, sengseong, kupu-kupu malam, jablay, bondon, ubrut, ulah curiga sia kehet. Betul? Oh, diberi akal. Ku akal mah. Punten Pak Kades contohkeun. Lamun bangsa urang boga beusi dijieun bedog paling payuna 400.000. Tapi urang Jerman boga beusi dijieun mobil, nyieun mobil naon tah? Jaguar, Lexus, Lamborghini, Ferrari, Wrangler, Hammer, sabaraha hargana? Miliaran, betul. Laras? Ku akal mah. Pernah numpak baheula motor ek-ekan bijil geuning 2007 Pak Kades emut. Bijil produk Jepang, Honda Supra. Sing tarik ekna, Honda Supra. Kali deh, Honda Supra bersaing di Yamaha. Yamaha mau ngeleh bijil motor Jupiter MX. Jupiter M 2018 bijil Matic. Honda PC kurang tarik, Honda PC. Yamaha mau ngeleh bijil motor NMAX. Mobil mau ngeleh bijil mobil Grand Max. Awe mau ngeleh bijil Softek. Apaan? Matak ce lamun salaki yang tadi mah beres sop buntut jurig di eta kabayang ku akang kang sayur Softek ih aing mutuk-tuk bekah hanyir pas tajil bulan puasa sayur Softek kok dibere matak ulah diruksa akal bager khusus pemuda orang suka jauhin matak ngeruksak kena akal bager. Nah naon wae mira santika judi slot, judi online jauhi bager tip. Awas bager. Masa depan kalian cemerlang Kang. Kadua manusia mulia naon dibere naon? Cek Allah dibere kolbun naonnya nah? Kol hat doma boga hate boga ucing monyet ulah mencerong ka uing cidit bogangan Pak Kades punten lamun keur doma lain kolbun tapi kibdun. Nah dalam fikih tinggal bahasa mingkib bil udhiyah tina hatena daging kurban keur doma mah kibdun lain kolbun. So kompak keur doma kibdun keur sapi keur jalma kol ulah pahili keur doma keur sapi keur hayam keur jalma beda naon bedana beda ai kibdun mah rasaan doma mah teu bugeun rasa. Contoh doma sok dangdan tara sapi sok ka salon teu rasaan tapi abi dangdan tinggal ku eceu dangdan make daster hidung itu daster ce sok perbujung majikan tiap minggu eueuh Kang teh pengajian daster hidung make variasi emas bordel emas sorban hidung variasi kembang-kembang emas buuk jabrik ya abi buuk jabrik
turunan ti Inung Abi Jabrik. Kapan heuh? Buuk. Pan heuh? Buuk Jabrik kopiah jangkung make kujang. Jawab mata keunah kana ceuli abi. Kasep teu? Astagfirullahaladzim. Hareupeun pisan teu cenah euy. Sedekah kasep teu? Apes aing. Orang jujur ngajawab kasep teu? Oh, boga rasa. Urang ge diuk di dieu boga rasa naon? Rasa cinta kepada siapa? Baginda Nabi Muhammad. Matak ngayakeun Rajab, tapi cinta harus dibukti. Lamun cinta eueuh bukti ngaranna cinta pal, ngaranna cinta mon. Tinggal da afiah. Kal farajin al hashimi lil amali murawa il qalbil qalili jiyalik. Artina cinta itu mengerti walau tidak diucapkan. Cinta itu paham walau tidak diungkapkan. Karena cinta bukan kata puisi lagu, tapi cinta pengor. Bersama satu cinta, bersama satu ada. Aya we lagu ABG aya ABG ya. Lagu cinta. Namaku cinta ketika kita bersama berbagi rasa sepanjang usia. Aku terjatuh dan tak bisa. Waduh. Aku tenggelam dalam lautan. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran korong. Dasar cin moal leungit Pak Kades, moal demi Allah. Ngan cinta kudu dibukti. Ayeuna Kang, mana buktina? Ngariung tingali. Oh, memehna patungan punut punden musawarah laras. Mubalik ke duaan, betul. Nu hiji pun guru tilakap lancar. Kang Haji Cep Darus. Terus Abi kawit di Bandung Pak Kades. Abdi kawit urang Cigonewa. Abdi kawit di Taman Kopo Sayati Ti Mahmud. Pun biang ti Cigonewa. Rama Ti Mahmud abdi. Caket Makom Mahmud. Abdi ti Bandung kawit. Katak punten abdi gaduh bojo ka urang Ciamis barek beng. Alhamdulillah pun bojo abdi istri alhamdulillah. Dasar naon tak urang ngarumpul. Dasar cinta kepada siapa? Baginda Nabi Muhammad. Dibuktikan ayeuna tingali. Susuguh aya. Wah bedol. Laras? Ingin panggung sabaraha teuing. Laras? Itu kebuktikan. Pembuktian kita cinta kepada Allah. Rasul. Kepada Allah. Susuguh aya. Kue aya. Jeruk aya. Nonde. Nu hejo naon? Oh aya. Benar tak? Cai ge aya. Tuh tingali. Aya cai. Iya tolak angin. Kopi eueuh. Ngan punten Pak Kades lamun Roma Irama, kopi nyanyi. Aya albumna geuning. Cek Roma Irama kieu. Sudah hati pedih serta tubuh letih, segala derita kan ku bawa lari, tanpa ku mengerti apa salah diri, mengapa di meja tidak ada kopi, di manakah kini? Jangan kau sembunyi. Well, ayo kopi mahit, mun susu bod. Matak lamun aja ngehang montok beres sumbangan ke head. Susu siapa? Betul. Itu kecintaan kita kepada siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Matak ayat cinta moal leungit. Lamun cek lagu-lagu lawas ning Pak Kades pasti terang. Rasa cinta pasti pada makhluk takkan hilang selamanya.
walau sampai akhir masa eta renung. Salatullah salam ala toha, salatullah ala yasin habibillah habibil. Aduh aing aya kenes. Laras tak? Laras tak? Mata kurang cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi ngan rukun cinta tilu. Laras? Hiji hate ngait kanu dipikacin, dua bibir baseuh sing seueur ngaos solau. Solau, tilu berani berkor. Iya ya, pengorbanan kita. Mudah-mudahan sing dicatat ganjaran jihad ku Allah. Ah, intina jangan atuh naon ya ladang Rajaban teh ulah dijadikan acara seremonial wungkul. Maksudna ulah peringatan wungkul lebar. Laras? Rajaban peringatan, Muludan peringatan, Muharraman peringatan, halal bihalal peringatan, kabeh peringatan, tapi diinget-inget han tah sing aya tapakna utamina salat berjamaah. Awas ya punten pinuhan masjid ya. Mu aya tempat paling mulia iwati masjid, cicing di masjid iktikaf diganyar Kang. Betul? Betul? Punten Pak Kades. Sunan Kalijaga waliullah pernah ngapatahan ku Kidung Jawa. Abi menang mulungan Kang. Saur Sunan Kalijaga kieu aya Kidung Jawa baheula. Dung duwuk kali sumur. Dung duwuk kali sumur. Dung duwuk kali sumur. Pepatetan sania murang, sania murang. Tek 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 tek. Waduh. Apa artina? Apa artina? Saur Sunan Kalijaga kieu. Dung duwuk kali sumur. Artina engke akhir zaman bakal loba masjid ala-lagreng. Masjid Cararaang Merkuri buri brai di mana-mana. Masjid pamegah-megah ngan ngeusian pamegah. Pamegah. Ayeuna sia. Da baheula mah lain masjid Pak Kades tajuk Balai Kambang. Nu luhurna ku hateup pikir ku bilik hadap talupuh. Mata kalamun imam sujud sieun kecepet naon. Kanyut di wae. Tiap sujud kumis eueuh. 4 rakaat kumis lenang. Punten Pak Kades baheula cacaangan naon tajuk Balai Kambang. Cacaangna cempor. Ngenit Kang betul. Tingali. Sok sanajan mopoek baheula ku cempor, kolot baheula sok pahili kolor tara. Tara. Lamun beres salat nyan kolor Kang cekap ku diamuan, apal amunna krewak lain nu aing. Betul? Tapi baheula Kang pun Pak Kades. Apaleun inti doru salat bada salat satul ijabah. Ngadaguan salat geus salat, ngadaguan waktu isya geus magrib, satul ijabah ngadaguan kunaon ku maca Quran. Didagoan ku maca Quran baheula mah Kang. Beres maghrib ngadaguan isya. Iza waqatil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Iza rajjatil ardu rajja wa busatil jibalu basa fakanat aba'an mumbassa. Sadaqallah ngong adan cabak irung hideung. Laras? Ayeuna aya keneh. Aya keneh eueuh. Ngadaguan maghrib ka isya ku maca Quran. Aya keneh eueuh. Kene apa? Allahu Akbar tinggali. Tinggali Kang enak Kang. Di mana paripurna sekarang punten? Paripurna pribadi iman Kang geus krisis im. Krisis im. Baheula mah Pak Kades aya krismon. Krisis monet. Tahun berapa? Tahun berapa? 98. Indonesia ngalaman krispon. Punten padahal pangbeunghar-beungharna Indonesia pangbeungharna Indonesia hoyong terang pulauna hungkul pulauna 17.000 pulau itu belum termasuk Pulau Gadung jeung Pulau Gebang. Kapan Pulau Gebang di Baregbek aya Pulau Maju, di Banyar Pulau Majeti. Hoyong apa Kang? Hoyong terang buminya nganunggas Indonesia.
batu bara emas nuker gejah kamari batu ali. Ini teu usum Pak Kades hayong terang. Di Banjar aya batu hargana 40 triliun. Ditawis ke orang Korea ayeuna 230 triliun. Orang Cina manian Kang 420 triliun. Di Banjar aya batu lawang. Berat mawana. Matak aset Indonesia. Allahu Akbar, lamun urang biasa ngelestarikeun aset kalawan make apal sampurna naon tah diberi kecerdasan akal ku Allah Subhanahu wa taala manusia karomna bani Adam. Kedua manusia diberi qol, cek tadi qol, hat rasa tinggal ku akal. Pak Kades ieu aya seni hadroh. Ieu teh naon? Hadroh. Rasa lain. Rasa hat seni baheula lin hadroh ce baheula mah tahun 83 Kang aya naon gemyung terbang di Abi di Mahmud Kang gemyung terbang nu pada kola badag tiap malam Jumat di Makam Mahmud Kang sok sholawatan tapi ka subuh Kang gemyung terbang bisa jaipongan gemyung terbang duduk duk 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 duduk duk 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 duduk duk 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 duduk duk 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 naik tahun 87 aya kemajuan beuki maju aya band kepret tagoni ibu-ibu kumaha sorana numpak keping-ping dedetkeun numpak keping-ping dedetkeun sok dengekeun sidik-sidik tahun 95 aya saprak aya ikon Ustaz Jepi Al-Bukhari aya marawis lamun hadroh ti Habib Syekh mun marawis ti uje kumaha marawis sorana aya emping aya opak pak opak curhanut tak dengan seni hidup indah sok rasa kol sok maka seni sholawat maka seni adzan maka seni tangke subuh masjid al ayat 7 senina aya lagam bayati lagam hijaj lagam syikah lagam soba lagam jiharkah lagam nihawan tingali adzan lagam bayati masjid al ke subuh kieu siap bar siap bye ya Allahu akbar bar hebat ehona euy bibir aing hebat Kang aduh mantap ayeuna adzan lagam hijaj naon Allahu akbar bar mantap gitu ayeuna adzan lagam rosh naon sing bisa umat Islam sing apa lagam Islam Allahu akbar mantap ayeuna adzan lagam nihawan naon Allahu akbar maka seni adzan teh coba adzan subuh di masjid lungsur adzan subuh di masjid Al Ikhlas nu adzan laki suhdi saha hah Mang Jaya cia lain uing teh apa tah ieu ku Mang Jaya kumaha adana Mang Jaya oh Allah Mang Jaya sing panyanyi suamin temenang bebas adzan lagam temenang istihja temenang heureukeun awas ke subuh wang adzan pemuda semangat suka jaya aing menang rajaban peuting adzan aing mah pemuda bedol calongkong teh hayya ala sholat di boros ya ulah ngaheureukeun oh Fatihah teu meunang Fatihah mah Kang teu meunang pisan Fatihah mah Quran awas kufur tah tinggal di Kang pas tukang kidung dijieun imam bedul ti jalikuh
mimiti ihdinas siratal mustaqim galeong kang tukang kidung siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin makmum teu sadar amin ya bubar kabeh ya moe punten pangarsapa kades kakajengan ai amin kumaha cek dolin amin kumaha cek dolin bener teu lamun dolin tarik amin contoh siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin enak ya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin soak ai Eta kadelang rajaban, ladang rajaban sing aya tapak utamina salat anu 5 wakt. Geus deukeut ka magrib budak Kang. Setengah genep atawa jam 5 sok epratkeun. Abringkeun ka masjid. Abi boga lagu Pak Kades pendengarang abdi, judulna ka masjid versina Jayanti. Tinggal TikTok Kang tah Jayanti. Siap? Ngan biasana kamari abi pas ngaos di dinya tah ngaos di Raja Desanya kamari teh di lagu Jayanti disawer ku Pak Kades heula gitu nya Pak Kades kamari mah siap wanci burit deket ka magrib guragiru ada lindit mana muru rahmat jeung kaberkahan buru-buru kamas tuluy mangsana datang anu ngondang ti zat anu maha hemat ada anu ngondang lesotkeun gawe kaulinan buru-buru ka mana ka mas di masjid tempatna urang untuluy geus dekrep aing buru-buru ka mas pinuhan masjid Kang ladang rajaban teh awas sing eta fakta mudah-mudahan sering jantung motivasi kasayaan amin pokate ge Pak Kades aya pokate aya orang Sukajaya ngomong kieu jangan ngacapruk wae kumaha kuring we tah sia bisi aya orang Sukajaya ngomong kumaha kuring mun si eta maot ulah dianteurkeun ka makam sina anceureuh ajiran ku sorangan dabongan kumaha ulah ting di mandian sina keceprekan ku sorangan dabongan kumaha kuring kumaha anggar maot digotong kusaha anggar kutatang matak sing akur jeung batur sakas sadap sasum salem saguber ulah pagilang-gilang tampian awas nitip awas ajengan nu nyawah kuring nu panen kuring menerkeun cai kuring boga parilebak libuk teu kalebak bru juru bro panto ngaleah tengah imah si jambrong di kolong si jebrag ditepas si jabrik rayap naon domba eta domba saha nu kuring di mandian ku saha nu ngalaju ku saha nu ngangon saha tuluy domba reuneuh kumaneh ka ajengan cia betul teka deh awas tingkatkeun ladang rajaban sing aya motivasina mudah-mudahan jangan kasayan amin ya Rabbal aya pada aya pun guru balik ke 2 tos setengah 12 cekapnya 11:30 awas sok satukan ukhuwah Islamiyah awas cek bersihkeun hate engke ladang rajaban mun lebaran silih silaturahmi silih anyangan mawadah harun ka tetangga pernah amekeun bae lah sampurasun kurang kompak sampurasun punten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Hatur geunun ka kersana Kang Haji ti وجب الشكر علينا ودعا لله طلع البدر علينا يا سليم يا الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله أيها المبعوث فينا جئت بأمر المضطر فنتنا جميعا يا مجمل الطباع وطلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله صلوا على نبينا محمد صلوا عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, sadar, ridho, mugia nu ikhlas ridho jawab salamna ku Allah dipaparin kasalamatan dohir sinareng batin. Mugia nu ikhlas ridho jawab salamna sing tereh lalunas hutangna. Nupang tarikna amin eta nupang gedena sorakna. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan takunu sababan na'imil mu'abbad wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mufaddalul musyarraful muayyad wa huwa hamid wa mahmud wa ahmad wa muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma raka'ar raki'u wa sajad amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Puji nu jadi panghias ati urang sanggakeun ka Gusti nu Maha Suci. Alhamdulillah dina ieu wengi jisim abdi tiasa kumpul ngariung sareng sadaya palawargi. Kalayan maksad anu sajati niat anu suci gesan nyuprih ilmu agami. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Puja nu jadi panghias rasa urang sanggakeun ka Allah nu Maha Kawasa. Alhamdulillah dina wengi anu ayeuna pribados tiasa kumpul ngariung hempak merbayak sareng kadang warga sadaya. Kalayan maksad anu sampurna gesan nyuprih ilmu agama. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Syukur nu jadi tilam awak sakujur urang sanggakeun ka Allah nu Maha Ghafur anu senantiasa maparinan mang pirang-pirang limpahan nikmat ka urang sadayana anu henteu tiasa kaukur. Mudah-mudahan urang sadaya dilebetkeun ku Allah kana sekelompok kecil manusia yang pandai bersyukur. Kama qala ta'ala wa qalilum min ibadiyas syakur. Shalawat miwah salam mugia salalamina dilelirkeun dicurah limpahkeun dikocor golontorkeun ka panutan alam afdalul makhluqat sayyidul mawjudat khatamul anbiya'i wal mursalin. Nupang mulia-muliana makhluk Allah, nupang agungna, nupang utamina, anu pangpangna sagala rupina, anu janten sayyid, janten dunungan sadaya nabi sadaya rasul, anu janten panungtung janten pamungkas sadaya nabi sadaya rasul. Akni habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad, ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in atba'u tabi'in, tug dugi ka urang sadayana anu jantan umatna. Mugia urang sadayana ku Allah dijantenkeun sekelompok kecil manusia yang pandai bersyukur. Sareng mudah-mudahan urang sadayana keng syafaatil udma ti mantanana. Masyayikhinal kiram, para alimil ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, para ajengan guru-guru pangaosan, guru-guru majelis ta'lim, guru-guru madrasah diniyah, pimpinan pondok pesantren. Sadayana para alim ulama, para kiai anu ku pribados dipihormat mugia ku Allah dimuliakeun. Pun menisya eutik nu amin keur ajengan. Bu, ibu peryogi ka ajengan henteu? Nyaah ka kiai,
nyaah naon nyaah mere paingan eueuh cai-cai acan Bu abdi bade ngadoakeun heula kanggo para ulama para kiai ibu anu amin siap mudah-mudahan para ulama para ustad para kiai para ajengan sing paranjang yuswana sing barokah ilmuna sing seueur milik rizkina sing sabar tabah tawakal dina perjuanganana ya Allah ya Rabbal cek ibu-ibu ujang mah geuning nu didoakeun teh kiai wungkul jeung ulama ari salaki eceh henteu seug urang doakeun sabab ari ngaji mah kudu keur sararea ibu sing tarik aminada ieu mah keur salaki sorangan mudah-mudahan caroge ibu ku Allah ditambih-tambih kasolehanana ditambih-tambih lancar kasab ikhtiar jeung usahana ditambihan deui bojona jadi alim aparatur pemerintah bapak kepala desa bapak kepala dusun para panitia penyelenggara ieu acara hadirin nusami hadir rahimakumullah insyaallah pribados mualami nya cumarios neme parantos bebenger kakuping ku urang sadayana eta teh rencang pribados guru pribados kersana Kang Jejen mugia panjang yuswana ya Allah ya Rabbal ke ieu urang diukur heula durasi waktuna bisi abdi sono ka ibu hoyong panjang cumarios ibu-ibu geus tunuh hoream ngadengekeun atawa abdi hoream ngadengekeun ibu-ibu hayang panjang ngupingkeun bu wios abdi pidato di dieu sajam satengah 2 jam satengah cukup keur nyiksa ajengan mah teu kudu digebugan titah ngomong we 2 jam setengah insyaallah pingsan heg can aya cai-cai acan insyaallah pribados mualami nya cumarios ieu mah etang-etang pelengkap rencangan we anu tadi alhamdulillah tos dibahas sagala rupina geus nyanyi tos naon deui nadom tos sagala rupi abdi mah duga tinggal naon ieu teh nganu penting mah urang ngaji teh kudu niatan ibu atos niat ngaosna tadi poho boanya sok sugan akur lagamna urang langkap lancar jeung urang sukajaya mangga ibu sareng-sareng abdi aringan niatan ngaos seueurna 5 perkawis sadayana sing waspaos kade urang masing awas kahijina niat nyupri karidoan Gusti Allah kanggo bekal di akhirat iek ditakolan moal ampun teh pedah lunguh gitu sok da geura bisa abdi ge sok aringan niatan ngaos seueurna 5 perkawis kena ari teu bisa mah ulah sadayana sing waspaos kade urang masing awas kahijina niat nyupri karidoan Gusti Allah kanggo bekal di akhirat nyaeta lembur nu matu dua niat rek nilangkeun tina kabeh kabodohan tilu niat ngahirupkeun kana agama pangeran
opat niat rek ngamalkeun diamalkeun ku sorangan kalimat niat syukuran nikmat akal sehat badan reupe kalah hees aja mah manawi ibu lagam niat ngaji di Sukajaya kitu henteu atuh ari eta mirip laguna nahaon aja oh sok atuh urang hariring sadayana mapai jalan ngajugjug kahiji teu karasa sabab aya hujan angin daya tempat sanajan awak teu paduli geus pun di dieu horeng loba calon artis Allahu Akbar ya Rabbana ya Karim. Tos ibu bapak sadaya hadirin rahimakumullah. Sayak tosna Isra Mi'raj. Ini adalah merupakan suatu tasliyah. Hartosna tasliyah teh pangbubungah. Saha nu ngabubungahna Allah. Saha nu dibubungahna Kangjeng Nabi Muhammad, sehingga pada tahun itu dikatakan Amul Huzni. Amul Huzni adalah tahun kesedihan. Kenapa baginda Rasul bersedih? Yang pertama, sabab Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikantun pupus ku bojona tercinta anu jenengan Siti Khadijah. Rasul dikantun pupus ku Siti Khadijah, sedih sangat luar biasa. Kenapa? Karena Siti Khadijah di samping dia istri Rasul dia adalah pejuang, pemimpin pejuang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Siti Khadijah, dia berbicara seperti ini, ya Rasulullah, andai kata engkau masih dibutuhkan, andai kata engkau masih diperlukan untuk menyampaikan dakwah, kemudian di seberang sungai itu adalah ada umatmu, saur Siti Khadijah, kali kuburan abdi ya Rasulullah, entepkeun tulang-tulang abdi ya Rasulullah, entepkeun sing kanyat anjeun supados tiasa nyebrang. Inilah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu kadua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih dikantun pupus ku paman tercinta anu jenengan Abu Thalib. Saacana ce Abu Thalib dibibingah ku Allah ngalangkungan Isra ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, Mi'raj ti Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha, rob mustawan Sidratil Muntaha. Inilah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari kita baca sholawat bersama-sama. Sholawat ieu punten urang bari ngadeg sanes kang ngagungkeun abdi tapi ngagungkeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yos teu ngau musik jang. Ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah
alaika. Sama-sama ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghanni ya Rasulullah anta misbahu suduri ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-kiblataini, ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, marhaban marhaban ya nur al-aini, marhaban marhaban jaddal Husaini, marhaban ya nur al-aini, marhaban 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 jaddal Husaini, Allah marhaban marhaban. من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين، خودك الصافي المبرد وردنا يوم النشور، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا ولي الحسنات، يا رفيع الدرجات، كفر عني يا ذنوبا واغفر عني سيئاتي، صلى الله على محمد مرحبا، صلى الله عليه وسلم مرحبا، صلى الله على محمد مرحبا، صلى الله عليه وسلم
مرحبا يا سادة يا جماعة kubarokahna salawat pasihan rizki barokah ibadahna istiqamah istajib ya Allah du'ana ya Allah 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 ya sada ya jamaah kubarokahna salawat pasihan rizki barokah mautna husnul khatimah istajib ya Allah du'ana ya Allah 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 Rabbi faghfir li dunubi ya Allah bi barakatil hadi محمد ya Allah Rabbi faghfir li ذنوبي ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah anta ghaffarul khataya wa dhunubil mubiqati anta sattarul masawi wa mukilul atharati tala'al badru علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا طلع بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي بالمصطفى بلغ مقام واغفر لنا يا
الكرم واغفر لنا يا واسع الكرم di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng ibu rama abdi ngiring nabi kasawargi sareng wargi-wargi abdi ngiring nabi kasawargi ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng dulur abdi ngiring nabi kasawargi sareng guru-guru abdi ngiring nabi kasawargi ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kita berdoa pada malam hari ini wabil khusus anak-anak kita, anak-anak didik kita, mudah-mudahan kual dijantankan murang kali anu soleh, anu solihah ya Allah ya Rabbal. Bu ibu tiasa ngadamel budak anu soleh. Bapak harees. Bapak tiasa ngadamel budak anu soleh. Teu sadana ge moal aya nu tiasa, malah mandar paling urang berusaha budak urang supaya soleh. Kieu ece punten, ibu geus siap di kamar teu. Ibu geus siap di kamar, ibu mah geus bobo dina kasur kalawan di tataranjang. Nah di tataranjang kapan kitu kuduna? Ieu aya barudak teu euy. Keun we lah ieu mah jang urang we jang kolotnya ce. Bisi salah nyieun anak ku abdi diwartosan ieu pedah pibados menak tina kitabnya cenah. Tina kitab Quratul Uyun Bapak upami telepat. Punten ibu geus siap dina kasur kalawan ditaranjang tapi make selimut teh wungkul. Bapak rek boga maksud kanu jadi pamajikan. Punten Bapak ulah selonong boy lumpat begitu saja. Bapak perong heula pantok kamar. Tuluy Bapak maca bismillah jeung doa pok ceuk Bapak bismillahi wassalamu ala rasulillah assalamu alaikum. Jawab ku ibu ti kamar waalaikumus salam. Patarosan ti abdi osok ceuk salaki urang maca salam heula ka kamar tara hiji tanu tara teh. Kade ulah bebeja ka ajengan lapor ka RT wungkul ripuh ieu mah ampun ting cenah ujang naon
Gusti cenah budak bapa mah teu beukieun masjid acan. Da nya moal aya nu beukieun masjid dina hartos teu beukieun salat acan. Nah kumaha kitu boa urang salah nyieun teu. Tos cek ibu teh waalaikumsalam. Bapak asup ka kamar geus di kamar mah bapak tong diengkekeun dikek geuwat cekelan ku bapak. Sing tarik cekelan bapak sajadah. Naon cenah Bu? Ada apa dengan sajadah urang teh geus di kamar hampura memeh urang boga gawe memeh urang puta kitu jeung pamajikan urang salat sunat mutlak heula 2 rakaat dumeheus ka Allah dina nanaon poho deui euy dina amparan sajadah Bapak sumujud pasrah diri nula mokot ku dosa nyanggakeun sadaya-daya taya deui geus pan eueuh deui ulah dituluykeun lain berarti urang kudu nyanyi tapi kadepruk bapak di kamar salat sunat mutlak 2 rakaat patarosan ti abdi cek salaki urang osok salat heula tara 2 nu tara teh paingan budak urang hese solehna teu tos anu katilu bapak teras naon maca Al-Qur'an ulah nu panjang ting da geus teu kuat hiji surah Yasin nepi ka tamat bapak Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim nepi ka wa ilaihi turja'un teras tos Yasin mah ulah aya deui nya sok we prung we kumaha ce ulah waka nomor katilu surah Waqiah nomor kaopat surah Al-Insyirah nomor kalima surah Ad-Duha kira-kira ece daek nungguan salaki bebacaan heula ya Allah ya Rabbana ya Karim urang mah hasil hayang maksimal ari usaha minimal mudah-mudahan udah kurang sing saroleh amin ya Allah ya Rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka kersana Kang Haji ti palihan lancar sateu acan bubar panginten aya pengumuman ti PADKM saura tekeng waka bubar insyaallah sakantenan ditutup ku PADKM ti simkuring sakitu panginten ti salaku MC wirehna panginten wengi Ahad malam dinten Ahad malam Senin insyaallah di Yayasan Al-Mubarokah Nagara Wangi bade diayakeun pangaosan atanapi tabligh akbar memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku kituna panginten atas nama yayasan mangga panginten enjing wengi enjing di haturanan linggih di Yayasan Al-Mubarokah Nagara Wangi insya Allah mangga kantun haladir nembe panginten kalangkung kusim kuring gitu nya panginten eta pengumuman kasadayana pamugia urang sehat sadayana sehat dohir sehat batin panginten tiasa ngalaksanakeun pangaosan dina wengi Senen enjing sakitu panginten urang tutup ieu pangaosan ku Kifaratul Majlis subhanakallahumma wa bihamdika